Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah Kitabuz zina, ya kita brek nyaritakeun zina. Masya Allah. Di antara tanda akhir zaman deket ka kiamat, wa min alamatis saah kasratu waladiz zina. Tina sawarehna tanda geus deket datang kiamat, loba anak zina. Insyaallah kuari lain di kota-kota gede bae, kampung-kampung kuari perzinahan geus merajalela, mabok geus merajalela zina sepuhara jas. Ngomong salah teu ngomong salah geus kitu bae teh. Lain eueuh kiai jak kiai da zina. Lain eueuh kiai jak kiai na ge mabok. Emang kiai nu mabok mantak lamun polisi mabok wajar. Wajar polisi mabok. Nah, cak polisi aing mah diwajarkeun, tangkorak sia meureun. Atuh jak kiai na ge lu nu mabok, emang nu mabok kiai balaya. Coba-coba kiai cenah bejakeun moal, aing mah ngabejakeun teh loba bae geus ulah kaget. Bencana kiai nyaho nu bebeja ka aing. Aya kiai di Jakarta bebeja ka kula silaturahmi, sangat silaturahmi ditanya ku kula status bawahnya dai. Saya kesini mau tanya sama kiai, saya kalau enggak pakai ekstasi saya enggak bisa ngomong, bagaimana cenah kiai? Budak kudu dibodem budak. Sakai kiai goblok ge. Nyaho kula lain hiji, sakula dipancing heula ada berapa teman Bapak Ustaz? Ada berapa? Ada banyak. Siapa? Dibejakeun ngojana A, B, C, D. Oh. Jadi tak ke jadi lamun teu nenggak heula nyana teh grogi. Daetan mantak nenggak heula, geus cenah atuh tenang cekana. Nyaho kula. Disebutan punya rekannya nate A, B, C, mantak kurang geus nyaho jasa. Lillahi ta'ala lain lalaga. Allahu akbar. Atuh kumaha teh nyaho aja nyana silaturahmi aja bebeja kos kitu. Nyana dek ngajakeun hukumna bagaimana tuh kiai? Masyaallah. Kari dia siku kabalingar teuing cak hate. Atuh dek naon nganasehatan batur aya sia pinuh ku tai mah goblok cak hate teh. Ayo kos gitu segala watak. Lamun kula ngadenge teh kiai di anu cenah aya kiai anu. Oh bagus. Nyaho padahal mah teh. Di kiai diadu cenah muludan aya kiai anu. Oh bagus. Tetep bagus bae. Tapi nyaho teh mah oh ini pernah dicaritakeun teh sugan ku ali geus tobat cak teh kitu. Nyaho teh kula nyana dipancing ku kula sabaraha. Masya Allah. Inggris bentak atuh eueuh dasar ka masyarakat. Geus kieu bae teh kiai na mabok atuh kumaha? Kiai na mabok. Kos polisi nangkep sakitan mabok polisi. Geus beres, asupkeun ka penjara. Beres ngasupkeun nya mabok. Saya kalau enggak mabok enggak bisa nangkep dia, goblok udah coba eta. Polisi eta kos kitu. Sajeureuk ge moal bejakeun. Pokona nyaho aing 155% nyaho. Jauh jasa. Tapi tesakabeh polisi kos kitu aya nu bager. Mana anu bager nyaho? Kula nyaho. Aya seorang polisi datang ke kula, nyana nanyakeun. Pak Kiai, saya silaturahmi, di samping silaturahmi ini saya mau tanya hukum. Emang kenapa? Saya diangkat oleh seseorang, kemudian seseorang tersebut yang angkat saya tidak punya anak. Istrinya juga tidak ada, sekarang meninggal dunia. Saya anak angkatnya. Kemudian tidak ada oret-oret hibah atau apa. Jadi ini harta banyak. Saya ini anak angkatnya, tapi saya tidak dihibahin dan tidak ada tanda-tanda surat bahwa itu untuk saya. Ini bagaimana? Di sekolah itu mah bukan bapak mah tuh nggak ada. Iya nggak apa-apa, ceknya.
Tapi ini harta harus dikemanakan. Saya akan tasarufkan cak otak kula. Eleku polisi anak ustad. Anak ustad mah ribut ya. Tapi ya polisi mah hebat. Lu hebat dibejakeun hebat bae kula. Hebat eta teu daekeun. Berarti nyana ieu pungli di jalan ge moal daekeun ka jeung kuku mah ge. Eta tinggal dicokot doang ku nyana. Jabatan aya di nyana nu nyaho kabeh ge. Nyana anak angkatna bapana maot pamajikanna geus ti heula. Tinggal sanyana-nyanana doang. Mamang eueuh nyana bebeja. Tinggal sanyana-nyanana doang. Nyana polisi atuh matak naon dilegleg ku nyana. Tapi aya imanan. Teu. Kula datang ka Rimbasak. Oh, cakate berarti tasawuf di polisi. Berarti polisi. Tanya heula ku kula lalaunan dari mana? Dari Jawa. Nama beres pada bejakeun ku kula aya. Terus pernah nyantren pantes. Masya Allah. Atuh polisi ge nu bener mah bener bae. Atuh bener bae. Kiai ge teu bener mah teu bae sarua bae. Ji atuh nu kiai mabok kula nyaho, polisi bener nyaho. Ngan lolobana teu bener polisi. Tapi aya nu beneran. Eta hiji. Di Jakarta deui. Hebat jasa dawa polisi. Masya Allah. Nyana datang ka di barunuh ku babaturan-babaturan rekan-rekan. Lantaran urusanana urusan obat. Nangkep gitu amal diperpanjang tapi hebat eta polisi. Tetap gitu. Wah, aya keleh atuh di negara teh polisi nu jujur aya, abri hiji dua nu jujur aya. Tapi kuari unik na ya unik di luhur pasini presiden dipasinikeun tapi Kapolda cicing bae Danrem Dandim luhureun Dandim naon tuh si matanya kan naon tuh nu jaho sih mah urang mah nyaona geus saukur di polsek teh naon ngaranna teh Koramil naik ke kabupaten naon Kodim nah Korem 2 naik deui ka luhur naon Kodam naik deui ka luhur teu bangga mah eta di Kodam teh sih kumaha sih tuh teu nyahueun sagala mabas mah polisi atuh aing mah geus ngeunaheun ieu kos kieu ngaji jeung nu bodoh teh ngeunaheun gua mah rombongan nu bodoh belah ya guys. Entek aing teu kanyawan salah nage. Siana bodoh. Saricing wae di luhur teh mah dieu teh dipasidikeun gitu kudu bertindak berarti kan aya kerja sama tinggal gitu doang. Geus tarariis bae tinggal rakyat teh nempo bae ka luhur ji pasini geus tungkul deui macul deui. Ngadenge deui pasini triliunan dagang toge deui geus tentrem masalah geus kajen nyana urang-urang kege di akhirat atuh moal kasaliru kege nyana make bendera korupsi menuju neraka jahanam kurang di dadahan padahal Pak goblok sia dadah aing di neraka dadah saya di mana surga dong Pak weh saya enggak korupsi cuman duit selawat doang Pak. Aya beta kiai korupsina deui. Insyaallah kali. Yazilah hambalaya. Masyaallah kali. Azaniyatu wazani fajlidu kulla wahid فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة والله min muradi azaniyatu ari awewe nu zina wa zani jeung lalaki nu zina fajlidu wajib kudu dijilid kula wahidin saban sahiji minhuma ti lalaki jeung awewe anu zina teh 100 jalda 100 jilidan teh dilaksanakeun ayat ieu di negara Indonesia sebab Indonesia lain make hukum Al-Qur'anul Karim tapi make hukum HAM KUHP geus teu aya
urang menuturkan Belanda Amerika Yahudi masalah ayo baik geus aya betah mah keur jaritakeun Quran mah jilid ketika negara tengah jilid bakal ditanya enggak di akhirat RT aduh aya naon abi malah teu daya teu upaya bobog sia masyarakat sia aya nu zina nyaho sia atuh nyaho ja abdi anu nyidang nage kunaon sia henteu ditindak sesuai dengan Al-Qur'anul Karim kan kula mah boga atasan kepala desa abdi masa pira pamong saha lurah sia Juned panggil Juned lurah yaho masyarakat sia anu zina terang kunaon ku sia teh ditindak sesuai jeung fajlidukul lawahidin minhum jalda miata jalda kunaon abdi mah pan boga atasan teu sewenang-wenang ge abdi kan aduh bahaya saha atasan sia camopok panggil camat kitu kene panggil bupati weuh geus direnteng-renteng ge bupati dipanggil gubernur pan abdi mah boga atasan saha ya yang sudah maklum RI 1 panggil cek presiden saya kan cuma melaksanakan itu kan hasil godogan DPR dipanggil wah geus moal bisa ojah ya dihareupeun Allah mah di Rabbul Jalil DPR dirantai MPR dibelenggu seluruh pemerintah dirantai kenapa tidak melaksanakan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim enggak apapun yang terjadi ngegejebu kuari mah tenang ada harga aja sekian tah fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah kunaon teh dilaksanakan tuh tinggal kiai dipanggil kiai aduh malaikat mah gandeng-gandeng sia yaon teh raya sia anu sila nyaho kunaon sia cicing bae abdi unggal ceramah nyaritakeun ngaji nyaritakeun abdi mah sakadar ayat nyaritakeun ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim adapun boga kewenangan adalah pemerintah kahayang abdi maksa jilid abdi enggeus nyampaikeun ka pemerintah tapi pemerintah kitu-kitu bae hampura malaikat gagah kiai mah panggil Ki Podali sarua bohong sia mah ngajinan teu karena Allah mana aya sih cek Ki Podali ngaji teu karena Allah eta teh sia balik deui sorban tinggalin sekali-sekali ya Allah aye fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah ya Allah karim الآيات والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ieu teh dina sahlapat nama mun Quran di tangan dina Al-Qur'anul Karim teh aya tapi wa baqiya hukmuha hukum nama masih kene aya dicukupkeun ku ayat az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah urang mun ngaji usul fikih nyaritakeun tentang ayat nasih mansuh aya nu dinasah lapat jeung makna aya nu dinasah lapatna hungkul maknana tetep wah eta bagian kiai bagian ustaz santri mun dicaritakeun ku ari atuh ada jadi caritakeun ke sapira dagang dek nyaho di mana kapuyang-puyang nyaritakeun kos kitu geus eta mah kos kitu bae eta urusan tuh baheula hiji jelema ngaranna Ki Maiz jeung Ki Go jeung Nyi Go midiah nu dicaritakeun dina hadis Bukhari
ketika turun ayat fajlidu kulna wahidin minhuma mi'ata jaldah nyana ngalakukeun zina sanggeus ngalakukeun zina mata hate inget ka akhirat ieu di akhirat mangke bakal dibeuleum di neraka jahanam boro-boro engke ayeuna kena rokok bae kena kembang api bae sakieu panasna komo engke usul ka Kangjeng Gusti abdi teh galaksanakeun hiji pagawean nu teu bagus naon abdi teh ngalakukeun zina cek Kangjeng Nabi lain zina meureun ngan ciuman doang zina dianteu ku Kangjeng Nabi gen teh langsung meureunanan ngan sakadar sosonoan kitu doang. Maaf saudara Samsudin atau Haji Dadang Pasar au Pasirawi Gintung harap pulang karena saudaranya ada yang meninggal dunia. Saudara Samsudin atau Haji Dadang Kampung Pasirawi Gintung. Nah iya Maiz bebeja ke gobedia bebeja sabada dibangbalerkeun tetep ngaku akhirna diranjang begitu ditanya geus kawin ya ontoran ranjang sampai pae nyokotan batu sahabat segede kieu ditimpa ceger cek sahabat kula tewasa ketika kena huluna haju mancar getih. Masya Allah asana ngaleket teh cak jadat ketika huluna kena terus malancer terus anu kena matana mata mancar kuabeh ngarasa teu daya teu upaya tapi ketika bebeja ka Kangjeng Nabi can sabaraha siksa dunia mah engke mah dibeuleum aut-autan kabeh bakal kala luar getih jeung nana terus Ki Mais jeung Ki Gomedia dipaehan diranjam datang ka pae bejakeun ku Kangjeng Nabi sesuai jeung hos rohna diangkat ka surga Firdaus. Masya Allah milih dirajam di dunia eta lamun dilakukeun ku hari di Indonesia rajam atawa had setengah negara baya kabeh setengah negara bisa mun urang ku hari jumlahna aya 250 juta berarti ke 100 juta bayar rada kosong ya negara ieu ada kosong ya Allah nu zina tetep bae lembaga gede berduit dah hese jaritakeun adalah ialah zina jadi hukumna ranjam lamun muhson goer muhson cilik. Masya Allah ila zakari bi farjin muharramin li ainihi khalilan li syubhati mustan yujibul hada ari ngasupkeun zakar teu kudu sapanjangna zakar asal hasapahna asup mun aya hasapah teh gegending teh helm ngasupkeun helm nah geus wajib ukuran hasapah mun eueuh hasapahan ukuran hasapah urang Indonesia sabaraha senti nya nama eueuh hasapahan diukur be tangtungan model kos kieu akurkeun jeung nu aya hasapahan sabaraha senti haju asupna sakitu wajis wajiban masyaallah diasupkeun anak ka mana bi farjin muharramin kana farji anu diharamkeun kabobogaan awewe bobogaan belah hareup paranti eta
turnu diharam zatiyah ngasupkeunana sepi tina syubhat lain wati subhat tur mustahan cek watak artina parji bangsa Adam nu hirup mustahan ngaranna pikahayangeun biasa nu hirup mah beda jeung nu paeh na ieu yujibul hada ngawajibkeun kana zaid zina jeung indun ieu ngasupkeun bobogaan atawa ngasupkeun hasapahna atawa ukuran hasapah bagi nu eueuh hasapahan diasupkeun kana bobogaan awewe nu diharamkeun ngasupkeun anak lantaran eueuh hubungan pertikahan sepi tina subat lain wati subhat tur pikahayangan sebab hirup zaid zina wajib dihad indun wajib dihad lamun guer muhson 100 jilidah. Ya Allah ya Rabbi, Quran jelas jasa sebab naon nu mantak dijilid abeh aman negara sebab urang wajib ngajaga turunan abeh agama kuat wajib ngajaga turunan berarti teu meunang diacak-acak. Ketika jelema zina ngabogaan anak zina agama moal maju dicekal ku anak zina acak-acakan kajeun kumaha ge tah urang wajib ngajaga turunan berarti urang teh wajib ngajaga turunan geus kulantaran wajib ngajaga turunan melalui pertikahan atuh mun urang teu ngajaga turunan yakni zina kena sanksi had mun guer muhson raja Allah karim masya Allah hartina hati lamun muhson jilid 100 jilidan fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah sajaba dijilid tagrib iceun 100 km atawa ka tempat anu kira-kira jadah hese balik deui heulana lamun nyana muhson panjang sampai paeh Allah karim kumaha kiai lamun ayeuna mah hiji awewe ngasupkeun bobogaan lalaki ngan bobogaanana ieu pisah ti lalaki artina pisah ti lalaki teh buntung aya hiji lalaki tabrakan barang tabrakan kagencet bobogaanna buntung ancleng ka hareupeun imah rangda aju nyirangga ke teu dicekel kunyana dibawa ka kamar ditanang diteneng kunyana teh jakos kieu horanan disebut hul kuya jalain hulu orai jalain ieu mah sakumaha ieu mah supa nu karak bijil teh ya kunyana ditunang diteneng kebal-kebal meureunanan raya aya rada aya ser-seran coba cek nyana ieu lamun diasupkeun ka bobogohan aing meujeunna tan teu tolol terang da aing kumaha ngomongna atuh ya aya di kitabna kumaha tuh mah teu diomongkeun dan mentak ngaji teh kos kieu ngomongkeun nu kieu aing podo yeuh aing pegel ya teh diomongkeun ngaji aing diomongkeun eta kos kitu tah masyaallah kumaha tah diasupkeun ku si Sarwiti biasa ngari rada aya peureum-peureuman seti aing kumaha ngomongna atuh ese tah geus moal panjang-panjang lah nu jelas Sarwiti manggih barang lalaki kemudian misah kagencet tadi tang mental aju diasupkeun ieu nu dimaksud wajib dihad tah henteu eta kan nu dimaksud mah yo
Jabi mutasilin kajabak wayana kecap mutasil bahasa ilaju zakar hiji lalaki anu itisol kalalaki manis tadakholat zakaron makuan aya awewe sarwiti ngasupkeun zakar lalaki bari coplok ti lalaki misah eta mah pala hada alaiha teu wajib dihan teu ngan tetap doraka mah doraka nganti kudu dihad. Masya Allah, Masya Allah. Kumaha deui lamun aya awewe ngasupkeun zakar ngan lain zakar jelema nyisarwiti liwat ka kandang kuda aja aing gua ngomong na tuh deui. Ini balik teruskan atulah. Kuda kergaceng. Teruskan kusia ngomong lah ya. Aing kudu kumaha tuh. Kuda gaceng aja kunyana dipotong. Potong, ceknya lumayan yang omeun. Dibawa ke kamar diasupkeun kunyana. Jelema eueuh cek nyanailah aya bobogaan kuda bae sedeng ieu lah jadi diasupkeun jadi potong da potong kudana na eta tetep teu wajib had sanajan henteu potong misalna kuda keur gaceng haju sarwiti nangkep di handap nggak daplok sama de kuda de kebo lah pokoknya mah tetap ente kudu dihad lain kuda na lain kebo na sarwiti na teu kudu lantaran eta mah lain jelema doraka mah doraka ulah hajuki cek awetna iki mah cenah meureunnan lumayan ye lain tetap doraka kan teu kudu dihad teu kudu dihad. Masya Allah. Kumaha lamun kieu Isarwiti boga kawauna ngaranna Betty kakaler ka kidul kawetan ka kulon nya sok babarengan jeung si Betty aya guruntas gerentas bahwa si Betty mata majalain jelema normal ya na disebut lalaki jalain disebut awewe lain berarti mah banci barang keres di deuleu ku si Sarwiti teh dibuka sampingna barang dibuka sampingna bener horeganan aya dua alat anu keom aya anu nangtung aya Sarwiti ge kapi asem cakera ya bukan dua kieu nah iya aya dua jadi terjelas kan ieu mah jarang sebenarnya nu dua kieu jarang ngan aya muskil ngaran jadi muskil teh can kanyawan lalaki jeung awewena disebut lalaki ja aya nu mesem disebut awewe ja aya nu nangtung ieu can kanyawan di deuleu bogohna kadang-kadang nya jeung lalaki resepna ka lalaki berarti awewe kadang-kadang jeung awewe resepna ka awewe berarti lalaki berarti muskil ieu can kanyahoan apakah status lalaki apa status awewe kan engke urusanna waris lamun bapana maot mun bapana maot ieu nya na warisanna sabaraha mun lalaki atul li zakari misahil unsayain duh kalian awewe lamun awewe atuh sabagian lantaran ai lalaki mah nya nyuhun nya nanggung ari awewe mah ngan nyuhun doang teu nanggung ieu sarwi teh ieu kitu Betty mun bapana maot ieu nya na tak kasupkeun ka lalaki kasupkeun ka awewena kudu jelas heula ulah muskil sebab deuk dibagi waris mun nya na bogo ka awewe lalaki bagikeun bagian lalaki namun nya na awewe atuh bagianna awewe ieu mah can jelas disebut lalaki ja osok jeung awewe jok sok jeung lalaki berarti awewe disebut awewe jeung sok jeung awewe deui berarti lalaki hese tanyana teh muskil ulah nyaritakeun urusan muskil ku ari mah nyaritakeun Sarwiti babarengan jeung muskil
kunyana dibuka aya dua barang na can kajawan lalaki jeung awewe na haju kunyana ditoel-toel hudang si betina mah kerek ditoel-toel hudang kulantaran sarwiti rangda pangangguran nyeklak nya di dieu nyeklak di luhur nah nu jadi masalah tah ieu sarwiti ngasupkeun barang muskil eta teh wajib apa henteu dihad henteu tetep teu wajib dihad dataran lain zakar lain lalaki ilaju zakar teh kudu zakar lalaki anu basi keneh antol jeung dirina ya Allah kurang kumaha agama jasa ki jelasna anu diharamkeun li ainihi ku zatna ieu ngasupkeun kumaha lamun teu diharamkeun jadi nafsil amrina je mengharam haram ngasupkeunana zatiahna memang haram kumaha lamun zatiahna teu haram atuh teu wajib Zaid kuari sok SMS-an jeung jahe SMS ketemuan lah di McD. Wuih. Kotaan nih mau kotaan nih. Obrol terus ngadahar goreng kotok. Jore amat kadang-kadang nya. Goreng kotok. Di McD jadi goreng kotok atuh. Masya Allah, guys pakai bahasa kelembur deh guys. Ulah pakai bahasa kota-kotaan ini tersep. Nah, nyana janjian kita masuk hotel yuk. Oke deh, masuk hotel dibuka. Begitu dibuka zinahnya. Begitu zina beres seri, nyana barang seri. Kak, hah? Ji, emang siapa? Itu gua pemajikan kakak. Orenganan pamajikanan. Pamajikanana nyarupaan si jahe nu tadi. Jadi jahe bukna kos kitu kunyana ditiru ka salon, kemudian emang aya mirip-mirip lah, mirip-mirip kan baheula ge. Aya Bunyamin, aya Arif, eta akan mirip tah kos kitu tah. Aya Jojon, si Jona kan mirip tah. Aya Oma Irama jeung Nano Romansa pan eta mirip tah. Nah, jeung Dedi Irama kan eta mirip-mirip tah. Cak sia aing mah. Mirip. Lamun di Indonesia loba nu mirip-mirip loba ya Ti Oktavia baheula aya nu mirip kemudian Yani Rahman aya nu mirip di dunia urang lamun nyaritakeun Jobo naon ngaranna 007 James Bond eta teh kan aya nu mirip tilu di dunia nu miripna ge nah Bruxelles eta teh bintang film ternama dunia eta teh nu miripna di dunia ya tilu lain lalagaan. Nah, baheula aya bintang ternama India Hema Malini aya nu ngarupaan di India keneh. Teh. Ieu kan carita nu nyarupaan loba jasa nu nyarupaan. Loba ieu ge pamajikanana teh sarupa jeung jahe nu tadi. Nyana teh dimirip-mirip barang datang ke hotel biasa bae. Oh, pikiran ki Zaid nama barang geus. Ngobrol je orang pamajikan anak nyangka nyana si jahe kabogoh nyana geus dekat zina barang geus beres orang pamajikan anak atuh teu kudu dihad teu kudu je pamajikan nyana hebat teh budak teh bisa nyarupaan kos gitu hebat eta Masya Allah ngan moal aya di dunia nu sarupa kakawasan Allah subhanahu anu akur moal aya geus nyatakeun moal bae adapun mirip-mirip aya Bunyamin jeung Irfan akur Arif Tumuridiana teh Hema Malini jeung eta akur kemudian to loba nu akur coba ge tilik-tilik nu aslina jauh tetep henteu teh akur aya persamaan lamun ditilik-tilik ge sabat moal akur. Nah ieu mah keur nyaritakeun hukum Zaid zina ternyata asli nama horenganan pamajikanana ieu teh kanyatakeun naon
bi farjin muharramin li'ainihi ngasupkeun ka farjin nu diharamkeun ngasupkeun mun diasupkeun haram hakikatna zatiana haram ternyata dianggap punya haram barang geus sadar horengan pamajikanna teu kudu diihat. Ya, Masya Allah karim sepi tina subhat lain wati subhat lantaran wati teh aya wati subhat subhat teh kabagi tilu aya subhat fa'il aya subhat mahal aya subhat jihad ke dicaritakeun tentang subhat. Subhat fa'il sepertinya datenya hun bahwa eta teh pajar lain pamajikan horeng pamajikanana eta teh subhat mahal subhat fa'il mah nyana teh nya subhat mahal disangka bahwa eta pamajikanna padahal lain aya subhat jihad nikah tanpa wali. Eta subhat eta kos karena itu ngaranna teu kudu diihat. Zaid kumpul-kumpul di imah dulurna hajatan. Aya hajatan mah pan make seragaman ai parahiangan mah di Bandung mah. Bandung Garut Tasikmalaya disebut pager ayu make seragam, keluarga seragam, pager ayu seragam kabeh make seragam. Nah, Isya brak kabeh arees capek. Kizaid ngolosot gadinya di delean ku Kizaid mana pemajikan aing mana pemajikan aing wah ieu di sisi ieu si akur majuna kabeh atuh terus bae ditumpakan ku Kizaid porosotkeun lah ukuran handapna doang setik diporosotkeun teu kabeh asal etana bae geus langsung ku Kizaid dipigawe eta di jelema henteu ah-ahan deui. Maksudnya meureun karasa ieu saha henteu deui. Meureun ja akur meureun ka hayangna. Teu beres. Barang geus beres dicaangkeun ku nyana. Trek. Ieu mah lain pamajikan aing mah tatanggana. Alhamdulillah. Sial Kizaid goblok biasa. Goblok teh Kizaid masyaallah masyaallah. Oke. Urusan hukum subhat engke didababna kumaha ya. Ieu mah keur carita Kizaid kasalahan pajar pamajikanna pedah seragam manana akur ditumpakan ternyata orang tatanggana berarti kasalahan nyangka pamajikan orang lain teu wajiban. Teu wajib atuh ja kasalahan. Atuh teu wajib dihaja kasalahan sama atuh. Ya Allah, atawa kieu Zaid nikah jeung hiji awewe ngaran Sarwiti begitu ditikah beres nikah terus deh atuh rejeung barang rejeung sabulan diteliti awalnya ge diteliti ngan kan loba nu nipu ku ari mah Zaid bobogohan jeung Sarwiti lantaran Ki Zaid orang Lampung Sarwiti orang Jawa Timur ketemulah di Priuk asam di gunung garam di laut ketemu di Priuk ieu sarua Zaid orang Lampung Sarwiti orang Jawa Timur kapanggih di kampung Priuk kawin nanya heula wit aslinya lu dari mana sih? Saya Lampung. Bapak lu masih ada? Bapak saya tuh ada. Status saya janda. Jandanya janda punya anak apa enggak? Belum. Maksudnya udah punya anak belum. Oh berarti belum turun mesin loh. Belum. Oh kos motor Honda we. Maksudnya turun mesin di kotor ya waktu. Ya Allah, hubungan saya hubungan dikawin. Nah, wait, itu kalau mau kawin mah kan ada asal walinya. Iya nggak apa-apa, nanti bapak saya suruh kesini aja. Iya ada nggak apa-apa. Nah kawin lah di dia, bapakna digeroken ka dia. Kawin be, barang sabulan kajahoan horenganan Sarwiti manipu, eta lain bapakna kalauhna. Orang bapakna mah di Jawa Timur atuh teu di bejaan
sama sekali hayang gegeraan nikah prosesna lah geus bae diakukeun bapak bae ditanya ku Ki Zadia ini bapaknya iya oh iya punya anak berapa 3 cek nanti mandal mah nyong sabaraha geus bae biasa nipu ieu ngaran dibere duit ku Sarwiti geus kata jadi kasalahan Zaid kawin ka Sarwiti horeng teu diwalian jawali nama di Jawa Timur diakukeun we tatangga nu aya teh walina atau nyieun di Jakarta sahabalah bawa ka dia walina nah ieu Ki Zaid kasalahan pertikahan berarti subat jihad eta teu wajiban sarua bae tujuannya nama teu salah teu naon bat mun Sarwiti nama salah ieu Zaid tuh kitu Masya Allah kesimpulan nama aya hiji jelema zina ngasupkeun bobogan kana parji awewe nu diharamkeun zina ngaranna memang asli hakikat ge zina lain kasalahan jeung lain pamajikanana dina hakikat bener-bener zina nyana teh asung tina subat lain subatur hirupkeun yujibul hada Zaid wajib jihad Hindun Zainab wajib jihad Masya Allah ieu teh jalan dicaritakeun teu jalan geus sing hade urang ulah sampaikeun ka zina lantaran di dunia teh selesai di Rabbul Jalil bakal diselesaikeun naudzubillah min zalik wa min zalik jaga sing hade persinahan lain mah geus macem-macem baheula mah sumpat-sumput kuari mambeh percis kos di zaman jahiliyah masang pelangan baheula mah pelangna langsung dihareupeun tempat kuari mah melalui SMS melalui HP nawarkeun diri masyaallah mimiti gambar nama ke jilbab pencet deui gambar kedua jilbaban pencet deui geus teu make rok pencet deui teu make baju pencet deui wala kutang wala beha wala sembak istuni ngeborosol kos orok bae eta di HP eta kos kitu bener kan sia jauh nyana tarolol masang tarif sabaraha kali dipedi tarif naga aing ge nyaho tingana aju punyana ditawar tolol kelas bintang film internasional hargana geus aya kelas bintang film nasional geus aya kelas bintang film figuran geus aya kelas anak jalanan geus aya berbagai kelas geus aya baheula mah urang kudu ka hotel deuleun ku urang di buku hotel urang teh akan asup ke hotel berbagai kelas aya hotelna kakarak nah tingkat 1 tingkat 2 tingkat 3 mah tama bener-bener ngees tama kadinya ngees tapi tingkat 4 tingkat 5 ka ditu geus lain ngees ditanya butuh selimut Pak sugan teh selimut naon orang selimut air ramuan atuh kula-ula di hotel kula kan urang Garut kula mah ieu urang Garut pamajikan ka Cipanas coba ge di Cipanas Garut nu jualan selimut ambual aya ti mimiti selimut hideung datang ka nu koneng aya eta Cipanas Garut Masya Allah karim mentak satu sisi kadang-kadang orang butuh untuk rekreasi ke tempat gitu di sisi lain dipakai kos karari itu menceritakan Ciamis, Tasikmalaya, daerah-daerah tiris, geus pugu Bandung Parahyangan, Cipanas geus Ambalaya, Jakarta geus kabeh nama tempat zina. Baheula mah masih sumput salindung. Keur zaman kula mah santren di Garut, naik bus Merdeka Bahagia PPAP baheula mah sakitu. Turun Kramat Jati naik kitu di mana kitu ngaranna Cililitan, turun di Kebon Kelapa. Padahal kudu ka Cicaheum harita teh ngan kulantaran hayang naik tol. Jalan tol anyar Jagorawi, geus Kerabat Jati naik. Padahal hese deui eta ti Kebon Kelapa ka Cicaheum hese. Nya mau timbal nya berat. Geus babayang tol kali ya datangna. Kebon Kelapa ke Kebon Kelapa naik angkot Ejo datang ka Cicaheum baheula mah kitu.
eta teh keur carita kieu di mobil teh Jakarta kadang aya polisi eta teh nempuan tukang-tukang koran tukang majalah di dileun lamun aya gambar-gambar porno langsung tewak baheula masih hebat ke tahun 81 82 masih hebat keneh aya keneh operasi tentang gambar-gambar nu kos karar itu kadang-kadang kan urang ieu be tukang majalah teh Pak noel ka urang sugan teh naon dibukakeun mau sekarang enggak aja mau dan enggak nih itu pengalaman kula itu mah langsung zaman masantren tadi Cililitan teh gitu dah kadang digerogol kene kan gede ke grogol naik Gamadi datang itu naik bus kota ke Cililitan eta di jalan tukang koran tukang majalah noel we ka urang set nyedak teh gitu nyedak ka urang dan sugan teh naon dia lagi mau idolo gue rada kebel nih nak enggak sebab gue emangnya ini monok melinu gitu sakate teh kecuali nyana mere ka urang hadiah lain deui nah keur carita pengalaman kula eta teh sok aya operasi polisi teh baheula mah hebat kuari mah jeung polisi-polisina meuli nu kos kitu meli polisi bahkan jualan polisi lagi jualan deh kumaha aja mangga acak-acakan gua sebab naon atuh pan terus teh katahan gua mah melalui HP baheula bawa HP nu kos kitu bae baheula mah masih hebat keneh aya operasi kuari atuh HP geus asa nyaritakeunana mantak lamun boga anak kuari teu masantren deleukeun ke kaditu akidahna sekadar sekolah SD SMP SMA pugu di SMP geus zararina mun teu masantren rugi lantaran engke cilaka jang dirina kula ngan sekadar ngabejaan doang kadituna wallahu alam bakal kumaha ieu mah perzinahan geus ambalaya masantren marada deres we jangan ngadenge tentang hukuman zina ngadenge neraka dan lain sebagainya rada ngerenyet nyana alhamdulillah masih kena aya jelema anu masantrenkeun anak anu ulah aya ketemu anjeun awewe khusus bae pesantren lagu ulah pesantren modern emang salah lain salah kapanggih deui nu sadar itu cek kiaina ge atuh tamah atuh nganjang resmi lain salah ngan bab kos kituna dekat tulungan nah ieu perzinahan kumaha lamun dubur wa duburu zakarin wallahu a'lam Allahu a'lamu bimuradihi wa in kuntum mardo lamun araya maraneh kabeh eta mardo garri jawabna satayammamu sa'idan thayyiba sok tayamum make lebu anu suci lebu teh bahasa kolot baheula bahasa urang nama taneuh anu alus lir kos lebu sebab bahasa lebu di urang mah lebu teh adalah lebu hau bahasa lebu hau tah ieu mah lain malah teu make lebu hau mah make taneuh nu geus dialuskeun dilemeskeun nu sarupa jeung lebu hau dina pada lemesna jadi make taneuh sing hade bahasa Gusti Allah dina Al-Qur'an ieu umum wa in kuntum mardo lamun araya maraneh kabeh eta mardo garing teu dicaritakeun tahapan-tahapan geringna apakah ieu teh nyeri mata gering teh apakah nyeri ceuli apakah gering teh gering panas apakah gering teh ieu teh gering teh kitu darah tinggi atau gering teh geringan teu dicaritakeun wa in kuntum mardo mun maneh gering tayamum ulah make cai sakitu bae pokona mah mantak loba nu ngagunakeun asal boyang hulu saeutik tayamum nyeri ceuli cenah kula gering kene kan nyeri ceuli ge atuh ieu rada nyeri ceuli bung make cai tayamum bugur
ieu rada nyeri mata cenah zeutik. Ah tayamum bae, tambah nyeri sia ka jeung kumaha ge. Tayamum. Aduh cenah ieu rada pargel. Naon pegel ieu tak kengkeongan zeutik. Ah tayamum bae. Gering kene kan pegel ge atuh. Pegel ge gering kene. Ta ieu umum ieu bahasa wa in kuntum marbo. Saha bae maneh gering. Mun andai kata marane gering. Heup deuk salat. Nah ieu wayahna tayamum. Tetakan bahasa teh lamun nilik zahir makan sakitu doang teu kabongkar saku potongan tukang ngridit mah. Teu kabongkar. Bejakeun ka Muhammadiyah coba tah. Geuleuh zahirna mah kos kitu tamin. Pamin. Ieu tah kos kieu tah zahirna mah tah saya Muhammadiyah coba pangamukakeun apakah gering setiap gering pan ieu mah teu dicaritakeun gering nu mana ieu teh pokona mah mun maneh gering saha bae di mana bae tayamum. Pan teu etis, sakadar ieu hulu saeutik bae mah haju tayamum teu bagus. Mantap cek Imam Jalal, maradon yadurruhul ma. Gering anu ngabahayakeun mun make cai. Jadi geringna mun make cai bahaya kok bisa kitu sih? Pan tadi geus ieu teh kan nyaritakeun wudu. Nyaritakeun wudu teh make cai. Kuari geus teu bisa make cai kitu. Geus teu bisa make cai lantaran gering. Berarti geringna teh nu geus teu nu bahaya make cai. Teu bisa make cai kakarak tayamum. Talamun teu diadukeun ka ditu bakalna ka umumanna tersae. Di awalnya wa in idza kumtum ila sholati di mana maneh rek ngarepkeun ngalaksanakeun salat bagsilu wujuhakum wudu tadi kuari mah teu bisa make cai lantaran gering wa in kuntum margo mun maneh gering fatayammamu tayamu geus geringna gering nu teu bisa make cai ulah nurutan paham nu anyar kuari pokoknya asal gering we tayamum gering nama ge sapira nyeri kutil doang tayamum jadi gering teh geus sarua bae salesna saeutik nya tayamum ulah kitu ieu mah gering anu bahaya mun make cai saeta kakarak make lebu tayamum ngaranna luka di dia ye sek be misalnya tabrakan atau borok di dia perban kan otomatis cek dokter ini jangan kena air ya sekitar 15 hari ya eta kan keputusan dokter teu meunang kena cai lantaran dokter nyahoeun mun kena cai angel kacager geus berarti di dia diperban dina anggota wudu anggota tayamum malah mah anggota tayamum teh diperban tak ieu teh ya make lebu tayamum make lebu teh nu ieu na doang ieu mah jagjag wudu berarti urang wudu heula salat wudu biasa bae wudu ka dieu pelebah ieu biasa wudu heula ka dieu ka dieu wudu tah pelebah ieu kan can ka wuduan ye pelebah borok perban can kawuduan nah ieu tayamum heula di jero wudu tayamum sehingga ada lain geus beres wudu kakarak tayamum lain di jero wudu tayamum nah ieu beres urang make lap heula tayamum heula oke dicaritakeun fatayamum sa'idan thayyiba tayamum nayamuman ieu beres ieu beres tayamum karek cai deui ka dieu biasa geus ka dituna beres teu kudu iadah teu kudu qada teu kudu nanaon atuh heuh pelbah ieu tayamum teh pelbah ieu urang tengah wudu pas ieu teh beres tayamuman ieu kuari ieu tayamuman ieu jadi ulah waka ka dieu langsung tayamum beres karak wudu deui terus ke tuh kitu lamun geus kagoler rek ye mah ngagoler bae di rumah sakit tapi ai jeruk mah beuki hati osok kene asup kene ngobrol biasa kan ngagoler bae ta ieu banyak kita naon ieu panas gak boleh kena air cek dokter ini mah tunggu pokona mah teu meunang kena cai bae penyakitna naon ge di rumah sakit mah hese jadi impus
Nah, ieu kumaha urang jagjag biasa tayamum biasa tayamum kayak bakal diceritakeun ieu cara tayamumna. Ieu mah kan kudu tayamum bae lah. Tayamum ka dieu. Salat bae. Allahu Akbar. Di cenah pikir aya tu salat teh geja atuh teu bisa nang. Salatnya di rumah sakit ieu. Asana, wah di rumah sakit nu salat. Di rumah sakit nyiblat mah bisa nyiblat ke. Ya Allah. Ruku gua rada saya 3 dia. Allahu akbar subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sami Allah. Sujud gua bisa udah. Allahu akbar. Sia ada kaliru sujud jeung ruku. Anu bagus lo make kenek. Abah di sholat ya ke anakna. Guys, sia ngabejaan ka abah mah. Abah nangis kieu bae ka golek. Bah, takbir bah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim takbir. Teh abah teh supaya nurutan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak kan mantak kudu mondok ge ulah sakola bae tah, kudu kos itu tah tolol. Jangan nalkinan abah tah. Di mana keluaran FM anu becus kos itu mal bisa. Mondok cak aja mondok goblok. Tah, mondok papan bisa. Atau kuari ngaji sarua bae iki mondok kene. 2 jam tapi mondoknya. Iya beneran ieu mah kiai jeung santri atuh geus nyararama aja. Enggeus ngaji. Ngan embungnya lagi praktek mah. Ngaji mah. Anak ya bisa nalkinan abah, bisa bah, jawab anak kula mah mondok talkinan abah. Mangga minahin kan, nyetel kan. Coba lamun ka mana eta si Jaya aya. Ya, apa deuk salat tang nalkinan. Naon bah talkin? Insyaallah. Kuy aipan sia dokter Andes, Pak. Dokter Andes tinggal dokter Andes atuh abah, ya kula mah teu bisa nalkin. Boro-boro nalkin kula ge terus salat. Allah. Eta pan rugi jasa beak sawah sabaraha hektar. Beak sabaraha hektar eta yang jadi dokter Andes teu bisa nalkinan abah acan rugi amat eta kolot. 5 hektar beak jang neangan akademik. Tapi ternyata abah muriang teu bisa nalkinan. Tapi ieu mah tah nu teu beak sabucu-bucu acan digerokeun ka dieu abah ieu pangnalkinan kan. Siapa? Ada teu beak sabucu-bucu acan. Aya, Pak. Yes, kula nu nalkinan. Anu ngolon, Pak, ngolon. Guys, tayamum nantos, Pak. Entos muncan kok kula ditayamumankeun. Tuh pan nyahoan. Mantep jasa eta. Nyaho sah nyahoan teu naon, pokona mantep bae heula. Aduh. Hartina aya nu teu ngasahkeun di tayamuman ku batur. Aya. Di mana nyokotna? Idza kuntum ila sholati kadieuna wa in kuntum marbo fatayammamu khitab da kasaha. Jaed mun anjeun gering jaed atuh anjeun teh kudu tayamum. Pan syarat jeung jawab teh kudu akur. Maknya mun anjeun gering jaed Umar tayamum sia kan nitah kajaed. Lu gering lah jahe anu tayamum Umar. Tah, eta bahasa mun diusul pikikeun rame moal mah hisabulan. 2 jam ge geus dikelitrikan betul. Komo eta bahasa guru bahasa Al-Qur'an diusul pikihan. Wah harang ngabongkar kos kitu teh. Wa in kuntum mun anjeun teh mardo gering jahe misalna patayammamu atuh anjeun jahe tayamum. Jadi itu berak kadaet temenang kuari nu tayamumna ki Umar dan nu gering lagi kidaet kuari kumaha lamun nu gering na kidaet di tayamuman ada ku ki Umar diistilahkeun sebab tetep kitab ka kidaet kudu kidaet bae nu ngalaksanakeun bab tayamum kudu sorangan beda jeung wudu lamun wudu mah diwuduan teu nanaon lantaran ai wudu mah asli tamah abah pangwuduankeun mangga wah ya geus diwuduan ku anakna biasa niat bah kalau ini diwuduan ku anakna jadi ku anakna ku incuna ku tetangga jadi asal ulah ku bebenena bae batal beres jadi tapi perbah tayamum mah diistilahkeun mun ku batur tapi
nu mutamad tetep masih keneh meunang. Tah, sebab naon? Sebab aya alternatif ka ditu da geus teu kudu tayamum ieu mah salat tah, salat lihurmatil waqti geus teu bisa tayamum acara berarti ka sebahuk karana. Geus bae salat lihurmatil waqti. Abah mah nu salat sorangan bae, salat lihurmatil waqti. Allahu akbar asal ngadenge azan, Allahu akbar salat. Ngaranna ngahormatok ngan kana qada. Tah ieu mah cerita Abah talkinan di salat teh. Mangga Abah, ayo gerak. Tuh, langsung. Sok. Anakna anu ngomong di dia di sigigir takbir bah Allahu akbar abahna kieu nyetel ka abahna ge mondok Bismillahirrahmanirrahim anakna anu ngomong Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin anak tah di sisi maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim kan urutan panjangna teh ngaran ditalkinan teh dibejaan lah bahasa ketosna mah dibejaan talkin biasa nu paek meureun. Ayeuna wairul maghdubi hese aing mah ngomong jeung kurang lembur kos ieu hese. Wairul maghdubi alaihim waladdallin. Ulah baca surat. Jelema gering suratan. Jadi baca surat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbika. Sakabana paeh di dieu aing ngasalna ieu. Ulah make surat kitu kudu. Kugu ye nu pardu na ge nu anu pardu na ye dicoceng teu tayangan teu naon kitu ngaranna teu wudu acan geus teu kudu make surat nya ada talqin teh takon kitu ieu baru rukunna bae ghairil maghdubi alaihim waladdallin ruku bae Allahu akbar Allah intinya mah meunang ngomong ruku ge jangan mah teu salat ieu asal abahna bae ulah ki oh kuari ruku ye atuh bah Dapat sarua jeung ada tikus. Kayaknya gua gak omon. Tuh, sarwana sama kos gitu. Nah, ieu tah talkin teh kos kitu nyetel. Bapana, ustaz, santri, anak mah nyantri bakal nyetel. Terus. Itidal, sami Allahu liman hamidah, sami Allah. Ngabejaan deui salah kan keliru. Ngring mah. Allahu akbar sujud dia subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi Allahu akbar rabbighfirli warhamni biasa terus datang kami assalamualaikum warahmatullahi beres geus masyaallah nikmat asal teu 1000 hiji teu 1000 hiji kajian kumaha ge teu bae eta hese kos kitu geus salila aya akal kene mah wajib urang salat tuh wa in kuntum marbo lamun maneh gering na marodon yadurul ma mun make cai bahaya teh imma ieu angel kacager wa imma gering nu mantak ngabahayakeun teh bakal cilaka ka dituna leuwih parah aya anu angel kacager kitu bae aya nu leuwih parah mun make cai tahu make cai kok kitu bae ulah make cai. Jadi berarti mun make cai angel kacager kitu bae ngaganggayung disebutna teh. Atau mun make cai leuwih parah. Eta ulah make cai. Tayamum berarti tayamum. Ieu patayamum sa'idan thayyiban. Hiji. Kedua awala safarin atawa anjeun teh aya dina keur beberangkatan wa in kuntum ala safarin mun maneh kaayaan keur beberangkatan nyaba ai prakadieuna falam tajidu ma anjeun terek salat teu manggih cai fatayammamu sa'idan thayyiba tayamum urang berangkat ke mana kuari ke Pandeglang ari encan waktu salat mah tayamum mah teu meunang ieu ke geus asup waktu kakara beda jeung wudu wudu mah wudu terus bae urang boga wudu bae bagus luar biasa eta teh termasuk kana wiridan waliin min auliyaillah lamun aya jelema geus dawamul wudu wali bae geus ka situ mah carang nu bisa jelema dawamul wudu teh carang nu macak carang tidak bisa mempertahankan wudu karena bobos terus
nyawa bobos ya hitut hitut nu mah tak hitut bae naon pan barang daharna tadi bae isuk-isuk teh kapan wudu kemudian ditambah ku endog kurang asak kadang-kadang mantang tempe eta kapan bibit hitut eta teh bibit hitut eta kos kitu tah jadi urang bae bisa mempertahankeun moal kajen kumaha ge lantaran atuh mendesak keadaanna darurat sabab bibit hitut teh diayakeun ku urang di dieu tak anu bisa mempertahankan hitut sote daharna api ieu naon ieu dari endog bung kecuali bebereumna doang atuh gue eta dan lain sebagainya tak eta kagarak bisa mempertahankan atuh ieu mah cabrek aya naon di dahar aya naon di dahar moal bisa mempertahankan nah teu naon andai kata teu bisa mempertahankan wudu teu bisa kuatnya cuma 1 jam hitut wudu deui itu teh wudu deui kajen teh keur naik mobil orang keur 120 bebe jaga supir ada apa batal aduh supir kok krem amat ya batal ya dengan cai cai wudu eta hebat wali teh kos kitu udah berangkat deui set 120 stop batal deui cak supir aing mah aya eureun wudu kitu mah di restoran mantap di restoran ieu wudu batal henteu aing sial boga bos cak supir ku goreng-goreng teh nasib aing boga bos aing di restoran teu batal tah wudu aing di tengah jalan tah wa in kuntum mun marameh ala safarin aya dina perjalanan nyaba maksudna ti dieu ka Pandeglang idza kuntum ila shalat maneh rek arepkeun salat kabeneran aya dina perjalanan nah jangan cai barang ka masjid eueuh cai ka mushola eueuh cai nanyakeun ka masyarakat di dinya oh di dieu mah geus aya saminggu mah eueuh cai di dieu kumaha teh eueuh bae eueuh cai aya ge setik-setik jang minum doang aja teman di junub kami ge tayamum oh cai burung di dieu aya tayamum fatayammamu sa'idan ibatu aya atur datar kok kitu engke diaturna di fikih ieu Qur'anna tang ngabongkar datang ka jadi fikih ijma' ngaranna lain pagawean urang pagawean mujtahid Imam Syafi'i Imam Hambali Imam dan selanjutnya teh kos kitu tak ieu saparna tapan umum wa in kuntum ala safarin mun maneh teh aya dina keur perjalanan keur nyaba musafirina keur dina nyabaan kapan ai musafir mah aya deukeut aya jauh ti Cilongo ka Picung ge eta teh geus sapar keneh bae urang datang ka Picung dur waktu salat azan dikumandangkeun neangan cai di Picung teh eta patayammamu so ieu keur carita ka umumanana ieu datang ka mana ieu saparna ieu au ala saparin teh make koin mana ieu teh umum sakumaha tadi mah mardo nah ieu anu nerepkeun di kaidan saparna sapar tawil ieu adalah ulama mentak nah ieu pagawean ulama kos kitu beunang ti mana didukung ku hadis nu mana didukung deui ku keterangan nu mana ieu panjang carita ieu mah keur carita ka umumanana au ala safarin falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyib au jaa ahadum minkum minal ghaib atawa maneh datang au jaa ahadun atawa datang salah sahiji di antara maraneh kabeh minal ghaib tina ghaib ai ghaib mah tadina mahalul ghaib tempat wc teh ghaib garana tapi nu dimaksud di dieu mah dasa boga hadas berarti ieu teh bahasa kinayah teh maksudna jaa ahadum minal ghaib teh nyana ngaluarkeun kotor baik di hareup maupun di tukang boga hadas leutik teh kurang taski batal wudu berarti kieu teh tas ngising batal wudu berarti ku sebab ngising lantaran di dieuna neangan cai eueuh cai falam tajidu ma'an gape fatayammamu sa'idan thayyiba
batal berarti tah. Jelema ngising batal wudu. Mun teh mah aya cai wudu deuk salat teh ngisang heula wudu. Ki boga hadas berarti mun deuk salat ngisang heula karak wudu. Mun cai fatayammamu sa'idan thayyiban. Aula mastumun nisaa atawa maneh ngusap ka pamajikan antol jeung awewe anu lain mahram ta eta teh falam tajidu ma'an teu manggih cai idza kumtum ila sholati maneh deuk salat geus asup berarti waktu salat ta eta teh idza kumtum teh deuk salat di mana deuk salat geus asup waktu salat. Eta pan perbedaan jeung tadi dina wudu. Ai wudu mah memek asup waktu salat ge wudu teh heula. Oh masalah. Idza kuntum ila sholati maneh rek salat nama engke jam 12 leuwih. Tapi wuduna ti kuari sah bae wudu kuari pake salat zuhur. Oh masalah wudu mah. Tapi lamun urang kuari tayamum persiapan jang salat zuhur teu sah. Mun nyokota ti ayat-ayat eta keneh idza kuntum ila sholati di mana maneh rek ngalaksanakeun salat berarti lamun deuk salat mah geus asup waktu salat sebab deuk ngalaksanakeun salat moal aya salat dilaksanakeun lain di luar lain di jero waktu berarti ieu teh geus asup waktu salat geus asup waktu salat neangan cai cai lantaran boga hadas mantes antol jeung awewe mantes antel jeung lain mahram jeung pamajikan lah misalna. Aula mastumun bisa di dieu teh bahasa nisa mah panjama. Ai jama mah min syagil umum berarti jeung awewe termasuk pamajikan urang nu lain muhrim, pamajikan urang nu mantak urang dikawin ge lain mahram. Berarti batal urang jeung pamajikan. Cak Muhammadiyah mah teu batal. Cak Muhammadiyah mah antar urang jeung awewe teu batal, teu salah asal mazhab. Tapi lamun mazhabna tetap Syafi'i batal. Lamun mazhabna Hanafi teu batal sebab mazhab Hanafi mah ngamaknaan lamastum teh di mana jamaktum. Mentek wa in kuntum jamatum an-nisa mun mana maraneh mantes happy. Jeung pamajikan mantes jima jeung pamajikan kemudian rek salat neangan cai eueuh cai. Na ila fatayammamu sa'idan thayyiba. Tayamum. Jadi Imam Hanafi ngamaknaan lamastum teh jamatum. Kecek Imam Hanafi mah kulantaran jamatum jima antol mah jeung pamajikan teu batal. Antol mah jeung awewe lain murim teu batal. Sebab lamastumna di mana jamatum mun jima jeung pamajikan batal wuduna. Ai sakadang antol mah teu batal. Imam Hanafi mah tak kurang sok ditaklidan ari ka Mekah. Lantaran di ditu teh loba urang Pakistan, loba urang India nya nama kadina ketempo urang keur toab antal deres jeung urang Pakistan jeung urang Libanon mah ai eta jeung urang negro nya hideung nya batal. Urang takroni urang Habsah eta teh bae batal, bagus itu jore batal bae. Kadang-kadang lah ai ieu mah non kadang-kadang leungeun mah bisa dipertahankeun ku urang makruh ge kieu padahal makruh toab urang kieu makruh teh beunang. Sebab eta mah kitu masih dakap sebab ai toab pan ulah didakap kudu biasa bae kieu. Tapi orang mempertahankan wuduna kieu bae diasupkeun ku urang kana ihram ka dieu bisa bae geus lah. Tapi pan suku urang mah kikiar nyana mah pan waduh sakumaha kabadungkul pan. Brak atuh urang ngahindar nyana teu ngahindar. Atuh batal deui bae pan. Ye hararese amat. Hese kajen kuku mage salamet 2 puteran ka 3 puteran antel. Salamet 4 puteran ka 5 puteran. Salamet ka genep nanggalkeun 7 antel pan tinggal hak-hakanana doang. Hak sial budak. Batalkeun aing. Ye cek Allah teh tuh ku hese-hese teuing. Hanafi pake taklid atuh. Tuh lantaran cek mazhab Hanafi mah anjeun awewe teh teu batal nya mah. Saya urang taklid gusti. Abdi pada toab taklid ka mazhab Hanafi nu teu ngabatalkeun wudu yen lalaki antal jeung awewe beres toab. Toab geus urang antal atuh kutu batal-batalna aya orang Pakistan toab. Cek pemajikan euy mutual toab teu batal. Teu batal tuh bobogohan kitu mah.
eta mah bobogan mah lain masalah mata tah mah urusana ieu mah teu batal tungtung keur tos ribut bejeng pamajikan ka eta kos kitu tah nya mek mazhab Hanafi mah lamastum teh di mana jamatum tanya urang Hanafi kok berani sih lamastum di mana jamatum oh Gusti Allah teh maha sopan santun lantaran Gusti Allah mah teu ngabahasakeun kana nu jore dibahasakeun ku nu jore teu nu sok kabahasakeun jore mah urang rawa kidang teu jore mah dia ewe dia emang dari bawah eta far be kadenge ku urang Cilongok mah nu lemes atupan buringkak bulu ya Allah ya Rabbi ya, ewe dia tadi ajak emang eta pan urang mah ngomong ewe teh ya Allah maksudnya cewek nya teh ngan geus biasa bahasa itu ewe tah eta teh bahasa goreng lain keur nyaritakeun jore ieu mah keur carita bebeneran ini milu dibuat dewe lurah teu jero-jero acan teu kira-kira eta bahasa mal kaartian ku urang Bandung mah naon teh teh itu maksudna milu dibuat di pamajikan lurah teu jero sawahna milu dibuat di ewe lurah teu jero pan eta waduh Asia milu dibuat di ewe lurah kumaha teh di pamajikan lurah jadi berarti pamajikan lurah ngajak dibuat nah, sawahna aja teh jero deet mun cara urang mah. Atuh geus bahasa kitu tah mah. Tapi eta kunyana mah atuh ku bahasa itu bagus we. Allah mah mun ngabahasakeun jima teh wati sopan. Make kinayah teh jima. Eta bahasa-bahasa Gusti Allah. Jadi sopan. Geus bahasa lamastum teh ya dijimakeun lantaran sopan na Gusti Allah. Lamastum teh bimana jamatum geus kinayah atuh dah lamastum bimana jamatum kitu cek mazhab Hanafi lantaran beberapa hadis diceritakeun annan nabiyya jamaa annan nabiyya lamasa annan nabiyya loba hadis nu nyaritakeun Kangjeng Nabi jima make bahasa lamsu mat kinayah berarti kitu cek mazhab Hanafi oh ai anjeun sampai bisa lamastum eta bisa makekeun lamastum henteu make jima kunaon cek Imam Syafi'i bahasa teh aya bahasa hakikat aya bahasa majaz selama bahasa bisa dipakekeun hakikat deuk naon make majaz majaz atuh mah hese-hese geus lamastum teh hakikatna teh eta adalah ngusak atuh ngusak teh deuk naon make ngahesekeun urang bojong urang cikupa nu teu ngaji lamastum di mana jamatum pan eta teh kudu ngabahasakeun kinayah atawa majaz riwos aing mah salila make bahasa hakikat bisa hakikat teh ulah make majaz-majazan di bener kabeh ja Hanafi ja bener mazhab Syafi'i bener nu teu bener mah Muhammadiyah nu teu ngamazhab atuh aing nya turut mah aing nurut ka Hanafi no problem nurut ka Imam Syafi'i mangga ieu mah ngamazhab henteu ijtihad teu becus tapi sosolonongan teu puguh ta eta hese kos kitu tah aing mazhab teh mantak daun sadar diri aya mazhab padahibul arba pek deuk ka mamana oge asal make mazhab sebab deuk ijtihad deui ulah-ulah ku bangsa kiai nu baheula ka dieu kuari keterukeun ilmu sia ngadu jeung aing sia datang aing lupa Muhammadiyah teh ieu dibahasakeun wa in kuntum mardo bae moal becuseun kajian kumaha ge lah moal ieu ukuran mardona datang ka mana ai urang mah pan Syafi'i maradon yadurruhul mata eta menang mazhab Syafi'i takulantaran jangan mah misalnya teu make ulama gering mana ieu ceknya gering yang membahayakan kalau pakai air dari mana kamu ayo dari mana bisa bener lu selamat lu gak bisa gue tempeleng lu ayo dari mana lo marodonnya mardon maron mana yang membahayakan pakai air itu kata siapa pan eta nu ngabahasakeun kitu teh ulama menang nyurtil tidauhan Kangjeng Nabi set loba geus hadis teh caritakeun ta eta pan ulama atuh mah teu percaya ka ulama atuh asakna bae geus menang Imam Syafi'i marodon ya turul mah geus ngeunah berarti kakarak nyeri ceuli-ceuli mah teu menang tayamum atuh si ade beusi di lembur sia kurang tayamum nyeri ceuli ambo bodak emang bahaya mau make cai henteu sih malah masuk di caian atuh tayamum teh tolong eta mati saya lama tuh make hakikat bae cek Imam Syafi'i dia sebab mesti kena bisa make hakikat teu meunang ngagunakeun majaz
Nah iyalah lamaskeun nabi mana hakikat. Geus lamun dihakikatkeun lamsu teh adalah ngusap. Antel di mana aranjeun antel jeung awewe baik eta pamajikan maupun dengan berarti batal wuduna ana deuk salat lantaran batal wudu mun maneh teu mengicai fa illam tajidu ma'an falam tajidu ma'an maneh teu mangicai fatayammamu sa'idan thayyiban tuh tayam instruksina fatayammamu sa'idan thayyiban mazhab Syafi'i turaban tahira lebu tina taneuh maksudna taneuh anu geus lebu nu suci. Tapi lamun luar mazhab Syafi'i mah kaya ning mazhab Hanafi nu bisa dipakekeun kana tayamum teh bahasana mogan Gusti Allah make bahasana jitu sa'idan thayyiba. Lamun memang bener-bener ieu sa'idan di mana turab pasti Gusti Allah ngabahasakeun cek Imam Hanafi ieu fatayammamu turaban tahira turaban thayyiba. Tapi Allah ngabahasakeunana make bahasa fatayammamu sa'idan. Di sa'idna dinya teh di mana suud teh hartina anu bisa digunakeun kaya ning atuh kapur ge eta termasuk kana sa'id di mana sa'id kapur sok pake nyanyi mah dah. Eta bisa pakai tayamum cek Imam Hanafi mah termasuk kana cadas digali ku urang dihandap. Kemudian aya cadas wadas besi cek cadas ke kampung cadas deui ka ditu. Wadas aing ka cadas teh ka ditu tayamum. Wadas di urang mah eta teh dilemeskeun bisa. Termasuk karena batu-batu dilemeskeun bisa pakai tayamum lantaran bahasana ge adalah sa'idan thayyiban penting suci. Eta teh Imam Hanafi mah luar biasa. Aduh bisa wadas, bisa kapur, bisa batu kali. Eta teh dibebek-bebek dilemeskeun pakai tayamum silakan sebab Gusti Allah ngabahasakeunana make bahasa sa'idan thayyiban. Cek Imam Syafi'i teh bisa tetap sa'idan di mana turab. Di mana Imam Syafi'i nyandakna lantaran Kangjeng Nabi begitu Kangjeng Nabi rek salat wih ti pangperangan cak geus rek salat cak Kangjeng Nabi kadi coba wadah cai neangan wadah cai eueuh coba wadah cai aya tapi eueuh cai coba ka belah ditu teu aya coba ka belah itu teu aya saya langsung Kangjeng Nabi tayamum kana taneuh langsung beres hakada kieulah tayamum salat Allahu akbar nu kasaksian ku sahabat adalah taneuh nu ku Kangjeng Nabi pake tayamum berarti ieu bahasa Gusti Allah di Al-Qur'an fatayammamu sa'idan ieu dijelaskeunana ku hadis Kangjeng Nabi bari dipigawe ku Kangjeng Nabi migawe tayamum make taneuh atuh sa'idan di dinya teh taneuh cek Imam Syafi'i geus ulah hese-hese tuh gitu. Aduh, engke tenang heula. Tenang heula tadi geus dicaritakeun boga hadas tayamum heula. Kemudian atuh hadas gede tayamum, hadas leutik tayamum. Mantap ieu tadi lamun imam Hanafi, lah mas tungun nisa. Maneh teh ngaji mah pamajikan hadas gede berarti atuh tayamum hadas gede mandi berarti. Gak ganti mandi tayamum mah kitu keneh bae teh kudu gugulingan atawa neangan saember gerul numantek ieu tah fatayammamu sa'idan thayyiba cara tayamumna famsahu biwujuhikum wa aydikum min usaplah kumane wajah marana kabeh wa aidikum jeung leungeun berarti dina tayamum beda jeung wudu ai wudu mata dipagsilu wujuhakum wa aidiakum ilal mirfaqain nah ilal marafiq wa arjulakum ieu mah lain famsahu biwujuhikum wa aidikum usap lain pagsil usap
famsahu matsu usap sareng lamsu. Ayo lamsu antol, ayo mah usap famsahu ngusap marana kabeh. Buju hakum kabanget marana kabeh wa aidiakum jeung lebu aidikum jeung leungeun maraneh kabeh datang ka sikut biasa. Nah, cara dua doang tayamum mah. Dek junub hadas gede tayamum mah famsahu biwujuhikum wa aidikum. Hadas leutik tetep famsahu biwujuhikum wa aidikum. Sakitu bae carana kudu niat ibadah mas. Ieu taneuh tangis beres di dieu taneuh lemas. Kana wadah 2 kali doang cincin buka dek tayamum masing ada. Set. Cincin Kangjeng Nabi Sulaiman. Awas gitu. Ndek sabelah doang nu ieu diantepkeun heulanan teu naon nawaitu tayammuma belum diangkat bener teh beres sabelah ieu jang ka dieu carana kieu tuh tarik ka dieu puterkeun ka dieu setu lempengkeun ka dieu paskeun ka jempol. Tinggal sabelah deui kan, sabelah deui itu, sabelah deui. Ieu tinggal ieu doang, dorbatain, jadi 2 kali pukulan. Tinggal nu ieu doang. Plak. Tempelkeun ka dieu. Set. Tungtung ala tungtung, tungtung. Puterkeun ka dieu. Set. Paskeun jeung jempol. Geus beres. Sakitu doang tayamum mah kuari mah wudu tayamum kitu keneh. Nek sakaligus 2 teu naon. Ka dieu tah. Plek. Beres. Sakali deui. Kali geus 2 tuh. Nu ieu jeung ieu, nu ieu jeung ieu. Cakan ditangkal Ambon keur naon nya. Tigaun. Aya jangan ada uduk bae habak ke dinya. Beres. Eta tayamum. Geus sakit kitulah tayamum mah. Teu kudu kieu, teu kudu. Ieu kalebuan teh tah, kalebuan teh. Lamun tayamum cara dipraktekkeun cara wudu pohara. Adalah beres tayamum cak pamajikanna momonon tanaon ieu. Inuh lebuh atuh lain ki jadi ibadah atuh. Ieu na ge nu lemes, ieu na ge nu lemes. Asal ayaan bae di dieu. Teu kudu dikieutukeun. Ditana ge pamsaud 2. Mantak di dieuna dina piki dijelaskeun na ieu pamsahu biwujuhikum wa aidikum ma'al mirfaqain biturbataini 2 pukulan cek bahasa santri mah. Dia 2 pukulan teh 2 kena teh. Tuh, 2 kituan sakali jang beungeut sakali di dorbatain ngaranna 2 kali ngala ngan ngalana make dorbu. Dorbu teh dipukulkeun ka dieu. Sanempel-nempelna kitu bae. Lain kudu kieu. Sia. Ye. Tah mangarana lain dorbu atuh kos kitu mangarana. Eta mah nyiuk sama. Eta teh mah bila perlu tah mah nitah batur, make batok adekeun batok. Enggak ieureun. Abah nu kieu sia nu ngucuran. Abo teu kudu dorbatai ritah kos kitu dorbatai ini teh plak. Adieu. Nah, gitu. Mentek kudu belajar ge. Carana kitu tah mun urang teh. Lamun 2, langsung kan ka dieu tuh. Plak. Dia tuh sabelah ka dieu. Beres. Mun sabelah bae mangga ka dieu. Mun sabelah ti dieu heula. Tuh. Ieu na ulah diantelkeun ieu tah.
Sabelah, set. Set. Nu ieu heula tah, set ka dieu tuh. Jam belah dieu. Beres. Jadi kos kitu tayamum teh mundek sabelah carana kos kitu mun dua, set. Nawa itu tayamum. Beres. Ente kudu ada janggotan itu. Tekun. Lain wudu ieu mah lain. Eta junub kitu, tayamum junub kitu. Geus beres ta junub, bari tayamum. Salat. Cara tadi kene. Sarua bae. Geus fatayammamu sa'idan thayyiban. Imam Syafi'i mah sa'idan thayyiban teh lebu urang bermadzhab Syafi'i. Lebu teh taneuh. Bata teu bisa urang mah bata. Urang dek tayamum batu bata menang di Cisoka. Anu kurang pati asak buatan Cisoka mah. Ngan rada beureum doang ditipu urang. Kabelah dieu keuna, kabelah itu mah tetep arasak. Kumaha meulungna bae tah mah horeng. Ditutuan ku urang dek. Ayo pakai tayamum teu sah, sebab teu geus dibeuleum. Lain turub nu kos kitu mah. Batu bata. Atau cadas atau wadas kitu tuan kurang pakai tayamum teu sah. Imam Syafi'i mah taneuh bae geus pokona mah. Taneuh saaya-aya nu ditaneuh. Saaya-aya taneuh deuk kunaha bae bentukna hideung. Coklat, cara di Mekah mah atuh kos kitu bentukna kos kitu. Cara di dekat Mesir mah beureum, cara di urang taneuh beureum. Hideung kumaha ayana bae. Tapi mazhab Hanafi mah wadas bisa, batu bisa, kemudian atuh segala rupa bisa. Besi mah teu bisa besi. Mazhab Hanafi mah teu bisa teu ngameunangkeun tayamum ka besi, ieu besi atau ka kayu teu bisa. Kayu mah teu bisa mazhab Hanafi mah. Kayu. Teu bisa besi teu Ahmad Hambal bisa atau Maliki. Ka besi dan soidan thayyibat teh Imam Maliki teh besi gasuk. Besi gak masalah. Mantap di kapal plek. Maliki sih ada ulah salah mazhab. Namun Syafi'i mah teu bisa urang di luhur kapal. Di luhur kapal tayamum teu bisa cek Maliki cek Syafi'i mah lantaran Syafi'i mah kudu mawa lebu bae. Atuh kuari bece urang mawa lebu ka kapal mun ti bodem sia. Cecak awak kapal teh atau cak naon ngaranna pramugari itu apa? Debu buat apa? Tayamum. Wah, gua lemparin dari atas kapal loh. Kapal mah emang angkot 08. Maka mau lebu sagala tuh meunang atuh. Atuh sendal anu rada jore ge dileungkeun bae sapan urang lembur mah neuk ka Mekah sendalna jorepan. Aduh, teu pas pakai naik kapal ieu budak kudu gorobag ieu mah jelema. Kudu rapi atuh naik kapal mah. Tah eta mazhab urang mah kudu make lebu bae sedengkeun deuk tayamum mah di mana geus waktu salat. Geus waktu salat eueus cai kakarak tayamum. Teu diinstruksikeun kudu mawa kelebu urang teu ka luhur kapal teu. Buat datang teu urang ka waktu salat. Teu kudu. Jadi berarti engke bae kumaha di luhur kapal. Luhur kapal. Cek awak kapal. Tibalah kita sekarang waktu salat zuhur, azan. Urang teu kudu eueuh cai pan di ditu, jang isang hese. Tayamum ge eueuh lebu. Nah ieu cek mazhab Syafi'i mah teu kudu salat. Henteu teu kudu salat, teu kudu tayamum, salat li hurmatil waqti bae. Di luhur kapal salat li hurmatil waqti berdasarkan mazhab Syafi'i. Bae urang kieu bae bisa-bisa di kapal. Sholli fardhu zuhri arba'a rakaatin. Ulah make mustakbilal Ka'bah nyawa ka Ka'bahnya henteu. Li hurmatil waqti. Allahu akbar. Salat biasa urang sabisa-bisa urang. Li hurmatil waqti ke datang ka Jeddah sabarakali salat urang di kapal qodoan. Tapi lamun cek pada Maliki mah atuh tayamum bae cek cenah make naon tayamum eta. Naon nu aya kursi gitu dan naon kursi ka kursi. Akli tapi ka mazhab Maliki, Hanafi mah teu bisa. Hanafi mah sebab Hanafi mah sak kumaha tadi teh ya. Lebu, wadas, kapur, pasir meunang. Batu di atuh beunang aya ka beusi batu meunang. Maliki plek. Sarua bae. Sakumaha tadi praktek nama ngan pedah sa'idan thayyibana Syafi'i mah tetep turoba.
Geus urang kaluhur kapal, turap lihurmatil waqti. Aya batur di kapal tatayamum modal kitu, urang tenang bae geus boga ilmu. Ulah sok kabawakeun. Ngomong, batur batur kos kitu. Ai urang kumaha kitu. Siap teu ngaji manasik emang. Poho. Gawe naon atuh? Saya tak ulang jadi bekal ilmu teh ngeunah datang ka kapal teh tenang geus bae kalem batur salat urang mah teu batur tayamum urang mah teu boga ilmu teh ngeunah mata Gus Dur mah batur Jumat nya mah teu tenang bae malah ngabaso nya nama malah ngabaso Gus Dur mah batur salat Jumat nya nama ngabaso ditanyakeun ku babatur kok enggak salat Jumat urusin kamu aja kenapa ngurusin gua ndek kumaha deui pokoknya memenangan gua aja walaupun bagaimana cak Gus Dur kamu sholat lapar saya mau enak teka harti ku kabehan ge kok Gus Dur teu Jumat malah ngabaso babaturan nama sholat Jumat beres jana di akhir kakak sholat zuhur doang ditencerikeun ku kabehan Gus Dur enggak sholat Jumat horenganan menangannya atuh keur musafir sideuk naon sholat Jumat teh kana mantap siang mondok ulah sakola bae tolol Gudu dilawan. Nyanana nu sakola ka Mesir ka Amerika teu nyahoon bab salat. Atuh ku Gus Dur bade cencerikeun. Aing mah teu salat teh Jumat keur musafir, deuk naon salat Jumat, zuhur bae.